Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Aing mengpeng libur gawe mau ngusap heula ka Walungan. Tapi menang kira-kira mah enggak di Walungan. Ya, kehidupan yang sangat indah ini. Ibarat kata manis si aing. Manis. Yes. Nah kernaon di dia mang? Ya aing lagi ngajedog lah. Ek minum aja urang ngusap Ka mana? ka Walungan. Hoream teuing kudu kawalungan. Hoream. Can karuhan eti walungan mah nyo aya nyo eueuh. Kapusing-pusing. Sugan bae aya milik mah. Lah, moal turun. Da ieu balong saha mang? Balong saha? Nu balaukna euy. Jelas loba lah. Nu saha? Nu saha? Balongna. Ucuk dicinta ulah pun tiba. Nu saha ieu mang euy lo balaukan? Udah jelas nu aing dong usaha deui atuh. Wah, Yes. nu bener. Atuh heueuh nu aing usaha tuh. Teu sangka euy mah eta loba laukna balong teh euy. Udah jelas loba ada di pelakan atuh mah nya atuh di pelakan jadi loba mah. Pucuk dicinta ulam putih ba. Lampu tiba. Aing kan mau ngusap ke Walungan daripada jauh-jauh. Hah? Mau ngusap aja di sini. Mau ngusap di balong aing berkata. Ya jelas, ini upan ada, ngusap juga aya. Udah biasa. Upanan heula lauknya Tahan heula main ngusap wae ieu kumaha urusanna. Atuh pira ku teh ngusap jeung dulur we meni ulah. Lain masalah ulah. Gua aing marek ngusap sepuasna oge dina balong aing heug bae. Heug bae, atuh arek ieu. Atuh pan aing ieu ibarat kata aing keur teu gawe ieu. Gampang kayak di imah masalah duit mah. Lain di imah da di imah mah bisi poho ayeuna bae. Ampun ngusap-ngusap aing ngusap. Horeamna ngusap di balong teh kieu kudu mayar. Lain kudu mayar urang mah gua elok mah sabebasna urang mah ke heula ulah bakal diturun. Nyobaan, ieu mah nyobaan. Geus karuhan ieu lo balukna mah. Urang makan ulun mah tara nyaahan. Gua aya nila, aya nailem, aya katra bae top ala. Nyarek ieu di ala. Pan aing butuh duit heula meureun Bang. Ampun siapa. Pinjam irbat kata mah pinjam, lain mental lain. Pinjam. Duit pisan hirup teh. Lain pi duit urang mah kuninjem hungkul. Arek dibere 20.000 wae mah. Saburu lah ulah babletekan ieu. Kon, aing teu naon-naon teh. Oh, 10 bae. Naon moal pikana nahaun 10.000 caprak. Ampun, aing boga sakir kieu na. Nu hayang nu beureum aing mah. Tu lauk aing ge bareureum. 50 ya, 50. Moal. Hayang nu bareureum cara lauk aing. Ampun, sia atuh aing. Aing neangan kageunahan teh meni ulah we. Nah, Lain kitu Bang. Ayeuna di dinya lamun kawalungan capek leuleumpangan can karuhan meunang. Ari di aing mah di dieu sepuasna ibarat kata mah. sapuasna. Yes. Sapuasna. Siap atuh lah kayak gitu mah aing mau sabalah. Duit mah ieu da ku aing ge digantian ieu. Heeh, sok gampang, heeh. Aing mau ngalung dulu ini. Heeh. Aing karena aing sudah menang duit ayeuna. Heeh. Aing ek balik ke nya cek aing Gini loba. wil mang euy. Atuh nya heuh ada lauk loba kieu da kumaha. Ya, aing balik ke nya. Heeh, sok. Terima kasih bukan main saya sebenarnya mau sampai subuh mang. Boleh. Oh, tapi Kak Ruli isa ge bae. Baik. Jig deui. Kebesia mah lo balauknya emang Cek aing oge nikmati mana wae da gitu. Keur nongkrong di balong menang duit. Jig. Emang itu percuma sih paman. Loba balong loba lauknya ieu mah euy. Sawarannya lagi ini mah. Dinamis, buburangan langsung bukan mah tuh lauknya juga. Halus. Halus. Halus naon, Mang? Halus naon, Mang? Halus eta musup. Kemaruk na ieu balong dibebaskeun ka anu sejen. Meuli lauk teh mahal. Mun coba bareureum ieu kan cenah hungkul. Ya jelas bareureum atuh. Mana loba ke kulancek aing pan dipelakan. Ancuk nu mana? Eta Mang Nur. Kan kamari
Sabar bulan ka tukang dipelakan balongna. Ti iraha balong ieu nu Mang Nur. Ti iraha. Bukan ngomong lagi gitu tadi teh sok bae sawaragna nguseup mah. Ke aing cenah bere jeung meuli udud. Ulah sok kitu ieu teh balong urang ieu teh nah kumaha? Lu bener mah? Nah benar. Iya mah jadi sarwajeng perampokan, maling. Ditelepon lah ka bapak desa ieu. Ditelepon mah. Masuk telepon bae. Ditelepon mah. Ulah bae da urang mau dititah Mang Nur. Iya teh balong urang SPPT na kan dibawa sia. CPPT Tah, atas nama saha? atas nama Mang Nur Jaman eta mah. Panon kan sapanon. Lu. Oh, Mang Asep. Asep naon? Asep Sempog. Pek-pek urang make nguseup mah ngan meuli sama-sama we da urang yang meuli lauk teh ku duit gitu maksud teh. Oh, Kita sedangkan ieu lauk teh loba. tadi aing geus mereka Mang Nur 100 mah. Iya, eta mah ulah sok kitu da ieu mah geus puguh tindak pidana pencurian. Itulah kurang daripada manjang urusan. Nya coy kitu mah. Kumaha yang dilapor ka Pak Desa. Yuk. Dan saya bu, masuk we. Sawaragna bae ya. Sawarag nasokkeun bae sok. Atuh. Yuk. Oh, aing can-can geus coplok. Rauk karek sabaraha hiji. Stak aing cakagi menang sasiki. Geus coplok 200 ribu. Mang Nur 100, si Asep 100. Bener bae lah kana kitu ge. Nu penting mah aing nguseup saseubeuna. Aing geus sore kieu kudan ngawur lauk tadi paraban bisi pargang ah. Menang lagi. Saenya. Sae. Ya saya lah, laukna ge loba aya tuh kieu menangna. Wah, cop giriwil ieu mah. Museup di balong aing. Barang aing. Heueuh. Nah kumaha ieu teh urusana? Ieu mah balong aing ieu aing rek marab ieu. Astag. Tadi teh ieu cenah balong Mang Nur. Terus ayeuna tadi balong Mang Asep cenah. Ieu balong aing ieu ek ngawur ayeuna apa diseblokeun ieu kana beungeut. Ieu mah balong aing ngawur ieu. Jadi ieu balong Haji Asep ieu. Heueuh. Ayeuna tadi Asep naon tadi? Asep gadungan meureum tadi mah. Ampun aing mah. Ayeuna mah kop bae mere jajar mah daripada coplok dewe 100.000. Tadi geus coplok tah 200.000. Ek ngawur ieu aing ieu tuh. Oh. Oh, anu bogana eta mah hampura atuh ah. Sok we lah, kita mere jejeurna sekalian. Mah ieu aing lauk aing dialaan digantian ku jejeun. Modal teh. Aduh. Nakan bakso lada teuing ieu. Aduh, panas sih berat kata bayi yang caduk. Waras pisan kalakuan teh. Tuas kumaha? Eta aing usep kot ka. Ieu 100, ieu minta 100. Nu balik kita buat balong saha? 100 saha dia tuh, pan balong aing eta mah. Balong aing. Ngaku we balong sorangan. Ngono Asep. Balong aing ngan geus dijual ka bos Asep. Kadang-kadang nu 100 teh ah. Atuh ngijeu bang. Mung ah. Aing beak dicarekan kudu bogana. Atuh ulah heula isin aing ieu yang caduk. Dik. Urang. Atuh ngijeu ngabina-bina teh. Moal. Aing Ini 100.000. Waduk. Unjung buru aing ieu. Kira-kira. Udah jual ka dieu atuh nya. Hadis aing kanyahoan. Da bambul sih.